Kieu dik kieu. Urang pernah ngadenge dik cek ajengan ieu mah. Kieu cenah. Salila urang masih kena hirup di alam dunia mah dik. Gusti Allah teh pasti mere jeung rezekina. Nu matak ieu dik maneh ulah sieun kakurangan rezeki salila maneh masih kena hirup di alam dunia mah. Sabab Allah pasti mere jeung rezekina. Gitu dik. Oh gitu mang, berarti atuh nu mustahil nya mangnya mun urang hayang jadi kahayang nanon oge. Tah gitu. Moal aya nu mustahil dik. Gitu nu matak maneh ya boga kahayang naon ge pek nya, boga cita-cita naon ge pek. Insyaallah ku Allah bakal dijabah. Gitu dik. Berarti mun urang hayang jadi cita-cita bandar togel bakal diijabah nya mangnya. Sidik nepi ka kitu eta cita-cita maneh. Lain dijabah deui sidik eta mah dilaknat sia nurus tunjung. Ampun maka cita-cita teh tah sakalina ngobrol tah jeung senal tah aing.